Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng sonten pamirsa. Alhamdulillah dina danget ayeuna urang tiasa patepang deui patepung lawung sareng simkuring Habibah Nurul Fadilah sareng Muhammad Fikri Febriansyah dina acara Karesep Bogor. Dina danget ieu warta anu bade dipinangkeun nyaeta kuliner anu hits di Kota Bogor. Di zaman kiwari khususna wargi-wargi Kota Bogor biki dieu biki kreatif dina ngawangun usaha kuliner. Contohna di ruko Taman Yasmin sektor 6 Kota Bogor aya kadaharan anu ciri khasna ti nagara Cina nyaeta dimsum. Naon eta teh? Penasaran nya? Pastina oge pamirsa penasaran. Hayu atuh urang tingali liputan salengkapna. Kota Bogor, Jawa Barat. Urang mesen makanan jeung dimsum kakao jeung dimsum karandang. Dimsum kakao nyaeta dimsum anu dina udang nu dibalut jeung kulit transparan. Sedangkan ais kopi karandang nyaeta balut kopi jeung karamel anu diisi. Makanan di dieu teh ngaranna terus kumaha tempat di dieu tempatna nyaman dipake nongkrong terus harga makanan di dieu teh kumaha terjangkau. Makasih. Oh geuningan dimsum teh kos kitu pasti ngeunah eta teh. Muhun atuh. Ieu teh menu anu anyar di Ropang. Atanapi dimsum ge gaduh rasa anu beunah nyaeta tofu skin roll sareng spring roll. Janten kanggo pamirsa anu hoyong nyobieun dimsum ieu tiasa langsung dingkep ka tempatna di daerah Ruko Taman Yasmin sektor 6 Bogor. Pamirsa, muhun nang sakitu warta nu diinfokeun. Sim kuring Muhammad Fikri Febriansyah, Sim kuring Habibah Nurul Fadilah. ngaturkeun nuhun ka pangantosannana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu nah eta teh. Matakna urang kudu nyobaan. Kasih Pasti tur eta teh. ulah boho pamirsa. Urang cobian teh gitu. Oke, mantap.